Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ard, apakah can jelas can nyata ka jelema anu carari cing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi wilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih kene terus bae maksiat can jelas itu telah lakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas itu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa. Apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud, apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna teh dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas gitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas gitu hei ka para kapirin santerona khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling kurusan dunia masalah emang kenyataan pas gitu presiden urang tetap aku hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten guys cukup sabanten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyaricingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar 10 juta ratus miliaran ka dituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka tadi dijadikan ibrah tadi dijadikan barometer allau nasa wa asabnahum bihurubihim kawan sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat baheula ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadungling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka ajak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku haria Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari maga sambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas
baheula teh ka umat Bandung dibere panas teh 3 tahun teu hujan-hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud wanas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngaglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panas ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari ieu rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithunal ardo ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarithunal ardo make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantap make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus deuleu deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah lagu ento ngeta mun boga janji meureun deuleu jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui
geus kasaksian kurang kamari tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah. Ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha coba ieu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyaho naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomian macet kuari Cina kakarek dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kira keberadaan anak nek kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyasa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyasa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikat mah menang Allah keur dicoba heulanan urang mencarita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene Nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia. Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Dek dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab perekonomian bakal macet kunya geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 jadi dari kumaha eta mah perangnya anak Amerika pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah
di Irak Saddam Hussein sejarah cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make itu hilang dolar baik ku ini ditaikeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran gitu kayaknya sepakat bingung kalah Amerika sakedeng nyin lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing Inggris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tamah geus carita Irak tamah geus beres tamah geus beres gesan teman guys gesan helanan kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udah-udagan sia kamu bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar mual kuat kajian hukum nu mantak cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkan pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangal udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek parah di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aitah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri
kulantaran naon eta teu kagero permasalahan naon teu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti aya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui oh renganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tes Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak Utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus tita iman ka Allah disangsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat deuk disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi urang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu gaduh naon gatu ngaranna ge tu Iran Persia ya eta keturunanna terus kali Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka ditu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu iman siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah kali ge lah ulah mah lamun tanggal kalapa
kaliput kalau mah ka gunung. Geus atuh teh iman ngaranna ge. Terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgahna ya gunung naon gara-garana kapal judi di Al-Qur'an gunung judi di mana tak di Turki. Nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kulama balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotat aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke gunung judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah. Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara Saudi Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa.
ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantap paling istimewa sadunya adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadikeun ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewalian coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna dideuleu ku urang potongan bangunanana ieulah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur wali sanga kabeh dihancur-hancurkeun Banten ge dihancurkeun supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh rencana Yahudi seperti eta ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon lantaran nyana geus teu nyaritakeun di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun ya teh Yahudi ya Wahabi nurut bae deui deuk kumaha coba ieu nah mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun tah ti Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur ku nyana ka Cikupakeun bae kajian sakinah aya citra aya anu ngabisiki coba cenah ka Puri ulah Puri mah eueuh teh Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang nesian imah kosong tak iya di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus dia si Wahabi pun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU umat tawadu DPDP kok kuari main kos kitu
lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli-ahli Allah aman tak kabeh blut pigedeg bae tapi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun siga de abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh ieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia bela saya mikirana kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula mah inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ke tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu sia balik isu kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho saya datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang-barang peuting teh pan nu datang ieu penting ieu ku jadi telepon ge teu datang geus kajeun lah penting ieu teu datang ge peuting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu teu datang deui bae sial aing spargel kieu teu datang cek nya teh nu katilu ge teu datang deui bae pamajikan nu kaopat bebeureuh datang teu datang deui bae masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh opatna baru datang hiji-hiji aja salarial jasa saja langsung nyono pas aya nu ngariung di lembur eta nu ngariung kabeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana atuh biasa tanya ki pudol ya mah kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ya nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di imah jaheuh nya horeng gede teh ganjaranna geus bae balik ka imah tah pamajikan datang Waalaikumsalam ye ja datang ye naon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek jana cenah ieu 70 cek jana ganjaranana atuh ayo rasa sarere beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui Waalaikumsalam naon ya ka dieu tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua nu kadua balik nu katilu datang we Waalaikumsalam aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur
ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnyana tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu orang endek gitu kemana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umat na siksa mantep Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu buang kawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nuta tadina Jawa, nuta tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dunia teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka maut. Tsunami teh anu mun kuring kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah si kurang teh. Apakah can jelas gitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta ahli-ahli kredit teh urang dinya urang kitu ranca paku terus urang kanya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja beuh datang ka kuari nu ngaran ganja di naon kitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nuantak kuari orang lamun dahar di Padang sing hade nyeunah keberesna tunduh eta teh make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah urang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan ku lagi kaget ieu sagunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelet zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti negara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Quran watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun waturi sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh ti Turki terus kabar terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh
tilu negara gunung judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan eta aya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus ka ditu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah menyaritakeun gunung santri cerah hiji urang gunung karang eta loba gunung karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae geus kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan ada kuluh cek kana Tursina masyaallah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina enak gunung Tursina cek kana ada kuluh Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kuluh Tursina oh cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeung deui pas sakedeung deui geus deket akan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun kurang turun bisa teu cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleuh doang ieu dibejakeun gu nyana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa tilkal qura tuh negara-negara ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah Masya Allah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam bissawab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa 'alaiha irda'u waladiha laba lan iku wajib ing atase utawi nyosoni ing anake alaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-gari dalam sahusana yarda ilam yujad ilahi alamun waratin nemu angin sepaya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsalian wajaba irda'uhu maka wajib panyosoni ing walad wa in wujidat alam lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuatu abi maka lamun demen ya malaiku iku kang dan tikah dening bapane ya walad Allahumma wa fil asai maka ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawal aso kudu ngucap ingsun ala sawalai salahuman wa utawi kawal aso maiku aranana ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing asaha walak saruna lan wisahekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uta Allah iku kang maha uning ini tafaqo magalamun mubakat yakarane umlan nabi wa talabat dan nyupriya umujoda mislin ing buruhan umpama ujibat magadan subadanan yaun al-fawqaha tawa ing dalam sadu kuring ujrat mislin fala
wala ujibat wa kadza in tabarra'at ajnabiyatun aw radiyat bi aqalla fil azhar wa kadza lan halika ikilahum lamun gawe karna Allah sabawadon gang bangsalian atawa idaya ajnabiya kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azharing dalam mungguh kaul azhar ila zaring dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba tuh siapa kos gitu. Iya mangga sababaraha kari pertanyaan kos kieu can kahalal artik bae ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank be deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 100M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang per kilogram dibere 1.000 ai modal kabehan nyaho teu mun 10 orang jadi sering sabaraha duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngerebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sok itu Tasikmalaya itu Garut, Bandung, pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh, engke urang dibere per bulanna, kadang-kadang sok dibere urang teh gitu, 500.000 atau 1 juta. Eta kos kitu riba, lamun urang kadinyana lain nginjemkeun, mun nginjemkeun ulah hayang dibere. Eta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun aya untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayeuna urang babarengan ayeuna sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha
urangna doang man nyaho itu teu jaho riba ngaranna. Kudu nyaho nu bapak sabaraha nu kula mah 1 miliar. Oh kula mah 100 geus. Jadi engke pembukuanana tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna. Manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu. Pikir atuh ku hulu sia. Ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh. Jadi sebulan keuntungan sekian nya. Tak berarti ya urang bagi 10 kula 9 maneh hiji. Bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi. Jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugianna 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek teh sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara lah ieu mesti kabulu bahaya cenah ieu duit dicokot embung rugi mah embung rugi eta geus kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris bayarkeun heula aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010 tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang apakah boleh menurut agama permintaan untuk menang bae hutang emas ngan ku emas deui mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit ya geus kitu mah teh mah geus babarina deui geus beres urang nuluykeun masalah soal nafkah sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun sarwiti eta anakna begitu datang ke alam dunia sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui walaiha wajib kanyi sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi maka wajib nyi sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot adanan sunah ku bapana katuhu adanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusikeun borosot nang ninung
kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo mun teu di azanan meureun baheula masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna eta lah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta sing hade kuari mah geus teh darek nusuan si indung teh geus bae langsung embung cenah langsung susu sapi geus bae make susu sapi mentek kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh ka isin tadina teu disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah ka salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mayung nu kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah tak kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahiyah au adabiyatun wajaba irda'uhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sajen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang panu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dak wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasakudu ku indungna bae lamun kadang-kadang indungna cai susuan ulah waka disusuan ku sasaeulan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak tak eta ku indung bere lah nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasaha ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui ndek kumaha deui Masya Allah ieu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jang ka neraka kos kitu bae teh teu puguh teu karu di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakit teh ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur
geus teh nyaho we disingsieunan. Waduh, ini kalau seminggu lagi tidak lurus, ini harus disesar. Geus ceurik bae, utang hitung bae. Aset nu aya naon ieu sepeda kempes. Warung bangkrut, asana ya kontrakan can di aduh bingung bae. Ngabingungkeun jelema cukup bidan teh, dokter teh tah jang ka neraka mah nyingsieunnan jelema bae cukup. Gara modar ge. Iya tuh emang kumaha gitu kubu batur geger bingung. Mudah-mudahan salamet. Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang mesti salah aing ngomong. Sakali deh beuteung na. Beusi kieu ge dibaca diusap ka handap pan. Cek pamajikan handap caki uci ge. Aing ban nu jadi tatagonan tah. Masyaallah. Masyaallah. Eta abe babari kadituna maca wasiqal surat Zumar. Terakhir surat Zumar. Kadituna haza hatta idza ja'uhu wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang ti luhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deh bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqaw ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari mah USG gitu di USG. Waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deh nyingsieunnan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok bagus jasa ieu mah tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku manok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunnan kitu teh doraka gitu. Masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah kayak ku emak dibantuan mana salah kina ditangahejeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon barunan kos gitu. Jadi tenang umat dukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar rempan jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan. Masya Allah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeunaheun jasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha mules gara datang bae geus kadecan mules mah teu kudu kitu pan ngeunaheun tah ke bae
cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek teh datang maka rumah sakit teh itu diimpus ente dan nungguan ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain saya aku nunggu dibayar ceknya nama naon mun heuh di mushola mah bebas mana eta mah masyaallah karim aduh saya ngalahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutnya mun eueuh sasangan aya indungna dok wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan do madarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen ge aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ja aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bedeh bedek ada udah burak teh gitu asal tak nyusuan we gondol geus aku mah urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah da ulah nah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan ba nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang endek bae mangga teu bede masalah bayin rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan sepisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa filasoh menangkan jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikin bae kanu sejen teu naon kos kitu aya 7 kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man uha teu meunang kanu jadi salakina yen ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul ieu khusus seueurna ulama wallahu a'lam wa ini tabaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae heuh ulah ku nu sejen ulah atuh tenanan tadi nama kula moal yang bebas bae gitu henteu lah kuneng bae susuan cek salakina teh cek pamajikanna tuh tenanan ngan kurang mah bayar heueuh sabaraha tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan pencit bae aing atuh tadi mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar atuh
tawar jadilah 40.000 sapoe teh hayang dibayar si pamajikan anak nyusuan anak teh nu tadi naja aya ieu batur mun batur mah tetep teguh dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae ku neng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pemajikan gitu ya sehingga deh kebalik aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala tawasaluhurin harga misilian saluhurin biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke orang 40.000 iya bapak majikan anak yang dibayar sampai 75.000 atau 100.000 tak eta mah kekeh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarrat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarrat lamun gawe karena Allah deungeun-deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun-deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae Auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya nama ridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak urang ka pamajikan kudu bager lantaran pamajikan geus mangyusuankeun anak urang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pamajikan pamajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pamajikan nama sabar pamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatu sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampili ongko ban kula ayo mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga haji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.